Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadaya. Patepang di sareng simkuring Dalen Fauji Alvinda dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupining informasi Ki Sunda keur Balarea edisi Senin ping 22 Februari tahun 2021. Pamirsa, salami 3 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamirsa dina informasi-informasi sabundeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Subang ngeunaan warga binaan Jago Sisingaan. Pamirsa sumangga nyanggakeun hiber salengkapna. Pamirsa, warga binaan di lapas kelas 2A Subang mibanda kaparigelan dina mintonkeun seni sisingaan. Cenah eta kaparigelan teh hasil dina latihan di jero lapas. Nu salah sahiji udaganana nyaeta pikeun nyinglar riributan di jero lapas. Pamirsa, nu maher milu midang dina seni sisingaan di Subang, horeng lain wae seniman atawa ahli seni tradisional bae. Pangeungsi lapas kelas 2A Subang oge teu tela maher milu midang dina seni sisingaan. Cara anu dipidangkeun anyar-anyar ieu. Harita warga binaan lapas nu kajiret ku rupa-rupa pasualan hukum teh mintonkeun kabisaanana dina pidangan sisingaan. Maranehna milu reng kenekan luyu jeung wirahma waditra nu mirigna. Tabehan khas Sunda. Kituna teh bari teu cicing metakeun atraksi dina rupa-rupa gerak. Susilawati Kakanwil Kemenkumham Jabar nu ngahaja nyaksian eta atraksi warga binaan di Subang. Nyebutkeun ngarasa reueus mireungeuh warga binaan lapas kelas 2A Subang mibanda kamaher dina seni Sunda. Nurutkeun Susi eta hal teh alus pikeun nyinglar riributan di jero lapas jeung bisa dijadikeun marga gesan ngarakeutkeun hubungan antara patugas lapas jeung warga binaan. Eta hal oge bakal gede mangpaatna upama warga binaan geus kaluar ti jero lapas. Pamirsa, tur sakitu anu kapihatur. Wilujeng deui dina warta anu bakal dongkap. Simkuring Dalen Fauji Alvinda amit mundur. Hurip Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.